Ieu pertanyaan naon hukumna lalaki ngajar ngaji kaum ibu-ibu. Hukumna ngajar ngaji tergantung kumaha nu diajina. Lamun nu diajina fardu ain Fatihah eta wajib sanajan lalaki ngajar ka awewe. Lamun nu diajina sunah atuh sunah, lamun nu diajina haram atuh haram. Ngaji jeung neuleuh beda. Jadi ai ngaji mengaji, ari neuleuh maneuleuh. Geus kudu dipisahkeun hukumna. Geus mun ngaji jeung awewe si guruna ulah neuleuh lalaki beusi dianggap nanjang resmi. Gitu doang. Jadi beda ngaji jeung neuleuh beda. Ai ngaji mangaji, ai neuleuh maneuleuh. Sanajan teu ngaji, kiai aju kanu hajat atuh paneuleuh ka awewe. Atuh haram sarua. Ngaji teu neuleuh ka awewe atuh henteu. Jadi urusan ngaji jeung neuleuh beda. Pasti ieu nu nanyakeun saliru antara ngaji jeung neuleuh. Beda jeung lalaki ngadengekeun ngaji awewe lain deui. Lantaran ari sora lalaki mah teu dimasalahkeun auratna. Ari sora awewe mah aya nu ngaharamkeun. Geus lamun aya ustazah ceramah nu ngadengekeun lalaki, lalakina nu tolol. Kumaha cenah lain ceramah kiai naon tu gambusan kitu mah tolol bin goblok. Tah kitu bae mah aya deuk apik-apikan mah. Kemudian sah atau tidak jika imam dalam salat yang 5 waktu ada salah satu jamaah yang tidak suka kepada imam tersebut. Sah atau tidak jika imam dalam salat yang 5 waktu ada salah satu jamaah yang tidak suka kepada imam tersebut. Pertanyaan itu bagus akoleles ya. Apakah seorang mukimin atau orang yang bermukim di di salah satu kampung tersebut bisa dijadikan khotib dalam sholat Jumat? Bisa, atau khotib tenanan supaya jadi khotib tenanan atau yang dibayar baik. Maka seorang ketua DKM harus orang yang bisa membaca kitab. Itu nanti sekurang urusan sasapu doang sama kos itu. Ya, nggak salah DKM atau kudu salah atau tidak, sah atau tidak meureun salatna jika imam dalam salat yang 5 waktu ada salah satu jamaah yang tidak suka. Tuh kaitanna imam jeung nu tersebut. Tuh kaitanna dengan urusan dagang tersebut, urusan politik meureunna atau meureunna dicarekan. Urusan tersebutna urusan naon, urusan salat mah urusan Fatihah babacaan jeung sajaban. Salah satu mah kecuali masyarakat tersebut kanyana ulah namun tersebut mah berarti utusan Allah masyarakat eta. Lamun masyarakat mbungeun di makmuman di imaman kunyana ulah tama imamna kudu diereunkeun heula. Geus bae mah dibeslah atawa di PHK imamna. Punten Abah Haji abdi rek naros. Zaid gaduh pamajikan 2. Mantep dah. Hindun jeung Zainab terus cai mani Hindun jeung Zainab dicandak ku Zainab. Disimpen dina rohimna sampai ngalahirkeun. Ta eta tu jadi ibu eta kumaha sih sia. Ta eta kin nu
nulis juga SD kajian guru oge suluh ya bayaranna. Jadi ibu eta bocahna Hindun apa Zainab. Oh, bener dicampurkeun cai mani Zainab jeung Hindun. Dihijikeun jeung Zainab. Jadi tenden di Zainab malanakan kos gitu mah. Mun dihijikeun cai mani awewe dihijirai malanakan. Kudu hiji bae. Kecuali mun kieu cokot cai mani Zainab kemudian dihijikeun jeung nu salakina disimpen di awewe eta kakarak-anakan mun awewe jeung awewe dihijikeun malanakan itu anakan kumaha iya yen pertanyaanna teu beres anakna jadi naon cek cai mani aing embung hiji jeung sia atuh cek cai mani ngomongnya nage cai mani jeung cai mani ulang tulikeun materi pangaosan urang Zaid boga pamajikan amat ngaran Sarwiti Zaid boga pamajikan amat eta apakah wajib kudu dibadegaan apa henteu iki musannif di dieu wala ikhdama li raqiqatin teu wajib kudu nyieun pangladen pikeun ngaladenan pamajikan anu raqiqah. Raqiqah teh amat budak belian teu kudu lantaran nyana nageh wajib ngaladenan ka salaki. Lantaran nyana sorangan milik salakina amat. Kemudian dikawin taeta teu kudu dipangladenankeun teu kudu dijieunkeun khodam. Jamilati wajun dina boga pamajikan amat anu geulis eta mah aya wajah anu ngawajibkeun kudu nyieun pangladen. Jae boga pamajikan ngaran Sarwiti kabeneran si Sarwiti teh geulis ngaleuwihan ti awewe nu biasa. Sok aya jelema handap ge tapi geuning kadeuluna campernik. Irungna mancung, bulu matana bentik, matana bureuleuh, pipina ngadaun seureus, ceulina rancung kos marmot. Eta bagus eta kos gitu. Nah, itu ga pamajikan terendah kumaha tangan gelis aya nilai tambah gelis taye lamun kabeneran gelis mah sanajan amat eta wajib kudu dijieunkeun pangladen lantaran di lemah gelis papan teu wajar kas ka dapur teu pantes di dapur tukang ngasur-ngasur suluh, tukang nyongsrong, tapi yo mah waduh bagaikan bidadari. Atuh teu pantes sama kudu nagenya nama sakipah. Ngabeledeh. Jadi teu bagus nu geulis eta kudu ka dapur mentak sanajan raqiqah ayat tawajah nu ngawajibkeun kudu dijieunkeun pangladen lantaran eta wajahna jeung awakna jeung kulitna teu pantes mun ngasur-ngasur seuneu. Ai diri imah urang mah emang wajar. Lantaran atuh memang sakitu ayana. Artinya sakitu ayana teh disebutna cakolot baheula mah jajar pasar. Jajar pasar teh mun dikapasarkeun nu kos kitu mah buadeg. Kita ngaran jajar pasar. Bahasana ge ngebuadeg teh mah kos kitu. Jadi di pasar teh eta emang bangsana jeung urang pasar.
ngomong kurang diamati luar biasa agama teh ngatur supaya dina kahirupan terapi supaya ulah aya pacekcok supaya kalalentem supaya sakinah mawaddah warahmah. Coba urang boga pamajikan ka urang guluh gelehe sopan santun ramah tamah nurut salat ge khusyuk suatu salat ge biasa masalah tapi coba urang jam 10 bentrok jeung pamajikan durdah gelas biak 23 biak acur gelas awang segala biak bibek alabatan gua ledek sinjul aja salat urang teu kebal teu zohor malu suka jeung kuku Allahu akbar tolol pamajikan goblok di mana usul kababawa kajen kumaha malah mah di jero salat teh nyangan deui bae gitu ya candung apa pegatkeun ieu kos ge aya dipegatkeun anak cek jangan lain anak-anak teh yang bogoh keneh nu sebenarnya semua mal usul teh teh mawaan nu kos kitu teh masyaallah geus indit teh salaki geus teh inget-inget ka pamajikan lantaran galak pamajikanana lah bodoh aing lah 2 poe 3 poe di lumur batur saminggu sono jeung pamajikan di HP jadi HP teh dijawab terus bodoh teh lah cenah oh budak sarua jeung kucing cocoan burung taman aya diusapan aya bisa bodoh pentingna henteu mah coba lamun bager pamajikan ka salaki ge inget bae keur di mamana ge bahkan sangkilang nyana bobogohan deui ge inget bae takan we eta teu masalah sia tuh bobogohan mah jauh masalah tuh asal bobogoh beneran bae tah kos kitu jadi lamun nu geulis mah aya nilai tambah aya sawajah anu ngawajibkeun kudu nyieun pangladen wajib fil maskan imtaun wajib dina masalah ngimahan teh imtaun nyen ka imtaan kasenangan teu kudu ngamilikeun lantaran dina masalah ngimahan mah endek imah sorangan nyeun atawa dek nyawa atawa dek minjem jadi berarti kewajiban dina ngimahan mah imtaun ngalep senang asal ulah kapanasan ulah kahujanan sakitu teu kudu ngamilikeun yatul kos kitu wa bayustahlaku tamlikun wajib dina masalah anu dianggap rusak kos kadaharan inuman ta eta mah tamlikun ngamilikeun muatan nu di awal ieu apakah teh kitu zain nganapakahan beas eta teh kudu ngamilikeun tama lain imta itu kene bangsa buah-buahan ta eta mah nu kos kitu mah lantaran zatiahna sapoe 2 poe bakal rusak ta eta mah kudu dimilikeun cara ngamilikeunana henteu kudu aya ijab qabul asal ditender tak berarti jang pamajikanana henteu kudu kieu wit ka dieu enak kakak ieu mantes di pasar kemis di jalan meuli cau Ambon Kararoneng na ieu lah jang anjeun malak tuka cek pamajikan kobil tuh kudu kos kitu eta mah geus cukup cak adat bae asal meuli tah jadi asal meuli teuneun di meja jadi sama kos kitu ngan eta bangsa nu kos kara itu mah kudu ngamilikeun ulah sakadar imta lamun imah na ieu kakarak imta wa tatasarrafu fihi jeung silakeun molahkeun pamajikan anu merdeka dina masalah kadaharan-kadaharan kizaet nganapakahan nyesarwiti
dibere ku Ki Zaya teh sabulaneun misalna sakarung atawa kitu kene dibere duit najang napakah teh sabulaneun sapoe ukuranana misalna 10.000 berarti lamun 10 poe eta adalah 1 juta yang 100.000 lah berarti sabulan teh 300.000 tah dibikin sekaligus tah 300.000 atawa tah 500.000 kumaha kabutuhanana bae saeta tah 1 juta sabulaneun beas da sakarung duitna 500.000 atawa 1 juta teka ku Nyi Sarwiti ku pamajikanana silahkeun wa tatasarrufu fihi olah-olah ku Nyi Sarwiti dina masalah kadaharan terserah Nyi Sarwiti. Ciki Sarwiti teh lah aing mah deuk puasa bae deuk ngirit ieu mah beas ku aing anu sakintal deuk dijual bae berarti sakintal teh berarti sekarang kemarin sakintal berarti 350 dijual ku aing dijual cepat 250 ya 300 beas bagus 300 jeung duit anu aya 1 juta berarti 1 juta 300 mun 1 juta teh mah geus bae mah deuk dicekelan duit da bae ieu mah geus sabodo di Sarwiti teh mah geus ai dahar hayang meuli ka warteg ai embung henteu geus we gumanana bae teh hubungan jeung salaki eueuh tah mah nyana pan mah dimilikeun tah jang maneh geus bae salaki nyana salaki balik di mana ieu geus masak ya urusan kula masak mah kula mah puasa cenah salaki mah barang ngaji jadi kieu pamajikan aing. Wes tah orang ngaji deh, ulah ngaji. Kula di kos kieu rumah tangga. Ih, kula nuturkeun agama cek pamajikanana, ja anu dibikeun ka kula mah kumaha kula. Jadi kula kuari hayang meuli emas, ye hayang ngagedean ieu. Geus saben-sabulan dibere aya 1 juta, berarti kan lamun 5 bulan kan jadi 5 juta. Tah jadi kula mah ieu keur ngirit diit ya pokokna mah. Jadi hak nu kula mah kumaha kula bae deuk di dahar deuk henteuna. Sia dahar kumaha deuk milu bae di kakak. Sia mah dasar pinter kodek emang ya. Jadi hampir 150% pinter kodek. 150% jadi nambahan persenan. Terus gitu ya. Eta teh hartina wa tatasarrufu fihi. Silahkeun tempat deuk kumaha bae. Urusan anu pamajikan makumaha pamajikan bae deuk di dahar bae mangga moal bae mangga deuk dijual bae mangga ongkos nu nyana bae lantaran eta mah geus dibikeun ka pamajikan sakali deui Nyi Sarwiti dibere beas sakarung jang sabulaneun duitna 1 juta jang sabulaneun tarolah merenganan salakina ieu ka Jakarta atawa ka Bandung usaha geus eta mah kumaha Nyi Sarwiti bae ku ayana sakitu ku Nyi Sarwiti dijual diduitkeun daharna kumaha nyana bae mangga bae aceuna dahar sapoe sakali deuk meuli bae ka Padang mangga deuk masak bae ieu mah disaetikeun biasana nyana masak peas 1/2 liter ku ieu mah 1/4 liter Tek bae atawa kuari mah moal dahar sangu deuk beulina roti bae. Mangga kumaha nyana bae tama geus. Kumaha nyana bae emang nu nyana ieu lantaran geus dimilikeun ku salakina ka Nyi Sarwiti geus kumaha nu bogana bae sakumaha hartanyana bae. Lantak lamun dipasing-pasing kitu mah ande katana dihususkeun eta mah beas anu sakarung jang Nyi Sarwiti duit 1 juta jang Nyi Sarwiti. Atung kenalika salakina nek dahar teh kudu pamit heula ka Nyi Sarwiti. Waalaikumsalam. Geus masak geus ganjang kula. Ai kakak besi dek dahar mayar deui ka kula. Ai kitu Sarwiti teman-teman dimilikeun ku urang. Kecuali kieu wit. Siakan sapoe ieu jatahna saemud ye. 1 liter atawa lamun pertengahanna 1 liter setengah atau 2 liter. Berarti lamun sapoe 2 liter 30 poe, 3 kali 2 berarti sabaraha? Genep 10 liter. Ieu beas 10 liter tah jang maneh tamat anu maneh sia
tah ayeuna ieu mah ieu nu ieu sakaruk ieu mah nu kakak hijikeun bae kadinya tah ke masakna bareng atuh masalah takut gitu bareng geus takut itu bareng jadi lamun dibere tah jang maneh mah sakarung atuh urang nalika deuk dahar kudu menta ka sarua kudu menta kos di pondok eta lamun ayeuna masak di pondok siring sa gelas aya meureunanan bangsa 5 gelas golotrok jadi eta teh ka eblekeun kana nampankeun set lamun geus beres ieu dina nampan teh kudu digarit bagi genep serius ka set rata bagian sia di mana ya bagian sia di dieu geus ratanya sebab eta pan dahar teh aya anu cepet gembul aya anu cepet jak gembulnya cepet teh jadi nyerang ke bagian itu Pak pan aya digarit-garit kitu Pak awas serangan Irak awas garit-garit teh bener pan aya anu saeutik dahar teh cemi daharna teh hujatan mah pan sakitu keneh karena teh kalau digarit kitu mah teh geus beres digarit nya lamun ieu nu kurang teh deuk ngaliwat ka dieu ieu kudu sia kumaha itu dijual cekin bae beli berarti ku babaturan dibeli lamun dihutang mun dijual atau lamun dibikeun teh eta bagiannya nah lamun moal imang kaing majang sore kana teh imang kuari mah dahar sore imang teu kudu dahar deui berarti nu aing geus takos kitu ngan moal kebel moal boga batur teh budak teh ieu mah keur carita rapih-rapihan kos kitu ngan ai di urang mah geus papada maklum ridho bae nu kadahar nu ngan lamun endeup spesifik itu seperti kitu digarit-garit kalau katarat bimayaduru hamana lamun kurang laluasa urut dina masalah napakoh teh kemudian sanggeus tadi cekel ku Nyi Sarwiti teh ieu digunakeunana teh teu sanan kitu ngaranna ku Nyi Sarwiti teu sakumaha misina kanu ngabahayakeun ka dirina yakni engke jadi rarupek pikeun dirina dan merena apakah Kang Nyi Sarwiti ai Nyi Sarwiti dijual haknya na tambah masalah dibere sakarung dijual sanggeus dijual menang sapoe 2 poe 3 poe teh kadeu ku urang bangun hararese dahar hese bahkan menta deui ka salaki diantarekeun bae ku salaki pan ku aing geus cukup sakarung duitna 1 juta tapi geninganan kaduleuna ieu waduh heureut anu luar biasa ngabahayakeun ka dirina teh ku salakina Sarwiti ulah duk darep sidang enon ka beas dikamanakeun nu sakarung dijual duitna aya sabaraha teh dijualna 300.000 maksudna nu teh dijual aya ngagalian kongkorong aja ieu dahar kula mah kumaha kula bepan bangun eta sia aju kakurangan emang kurang ceknya teh beloba dahar mah kula deuk menta bae ka kakak wah iya jurig neo-neo ieu geus gitu eta beres ya urusan ieu pada eta teh geus dipetak-petakeun sia sakitu pan kakak teh boga pamajikanna opat sia sakitu atuh itu sakitu atuh pan masalah jadi aing teh pan belajar adil waduh eta teh anu bentek teh sia teh lamun ka situ jual atuh hese kalau menurut dahar boro-boro jang semah jang sia ge hese tak ulah dijual bisa ditahan tak kusalakina lantaran kadeuleuna murad marit kadeuleuna heureut tah ieu lamun kadeuleuna teu jembar ku sebab dipasrahkeun ka pamajikanna haju dijual dipolahkeun sakumaha dirina tah eta teh meunang ditahan mana'aha zaujuha cegah ku salah ulah dijual aya kongkorong make gampang
gampang ku kakak dibelikeun kongkorong eta mah geus dahar we pokona mah. Oh dibelikeun ku kakak. Kira kakak ke 2 PD. Di ka pasarnya meuli barlen nu herang teh. Tah ieu pake ya. Kan bari dijual bae mohok ya. Malakus terus. Ya, yang kerapihan imah tangga. Talingakeun ku urang imah tangga. Pamajikan kumaha ieu teh. Obrot teuing teu bagus. Gitu, naon gitu ngaranna pelit teuing jang dirina geus teu bagus. Jadi kudu sedeng-sedeng. Geus salaki eta memperhatikan perjalanan tentang rumah tanggana mengenai nafkahna. Mun kira-kira dijual tapi jalan lembar silahkeun. Kowa jadi tinggalkeun ku salakina kumaha nya bae. Anak kakak hiji atau 2 salakina atuh berangkat ka Jakarta usaha aju napakahna atuh dungatur teh pamajikan ieu dahar sakit sapira jeung budak 2 diutar atur ke indungna. Ternyata rapih, masalah. Tapi lamun kabelah dia aju rapih, murat marit heureut ka duluna ngabahayakeun ka dirina, eta mah manaah cegah ku salakina ulah diantepkeun. Oh mau pemajikan ku ari mah datang merebon bae ka salakina. Naon ieu pemajikan jegelehan kieu. Tarojol teh ieu cedak kata. Naon ieu? Ulang kredit di mana sih ya? Bang mana? Bang keliling teh tadi nambah jadi 3 juta, kuali gedean jadi 15 juta. Hah? Itu aja loba jasa ieu nu karan itu tah. Pake naon tuh sia? Itu pake naon teh datang ngagedean we tah eta mah perlu ku urang diadili seadil-adilna pemajikan kos kitu. Beres sama pemajikan kos kitu. Nyolonong tina kedali salaki. Nah, teu bisa kitu atuh imah tangga kudu bebejan naon ge ka salaki. Wa madamana tamlikun ari barang-barang anu langgeng ka mangpaatna eta mah kudu dimilikeun lain kudu diimta ka kiswatin seperti pakaian zurut itu amin jeung wadah kadaharan eta kudu ditamlikeun ka pamajikan melikeun sarung melikeun baju eta teh lain nginjemkeun jeung lain ngalep senang lain nyenangkeun sakadar make doang hak pake tapi salakina tetep geus ngamili kitu bisa kitu tetep eta mah tamlik bikeun ka pamajikanana teu bisa kieu. Neng, ieu kakak meuli samping ieu di Bandung hargana 500.000. Ieu baju 500.000. Nah, neng mah hak pake bae engke ketika kakak butuh. Nah, ieu mah ku kakak deuk dicokot deui. Teu bisa kitu. Jangan untuk kakak. Itu jangan naon deuk dijual wae ku kakak mah. Teu bisa tetep bae eta teh milik nu pamajikanana. Itu kene barang-barang kadaharan wadah-wadan gelas teh piring teh sendok teh garpu teh termasuk kana gidir kekenceng jeung sajabana teh tamlikun ngamilikeun lain sekadar imtak termasuk kana alat-alat bebersih model sisir jeung sajabana eta adalah tamlik ngamilikeun hartina Allah jang pamajikan geus katarima ku pamajikan terserah pamajikan deuk dikumaha-kumaha teu kudu usul salaki wakila sakal maimta unu kos kitu mangan sakadar ngalep kesenangan doang ngalep senang teu kudu dimilikeun berarti anu ngamilik mah tetep salakina cek sakaol tapi tetep bae anu mutamad nama ieu adalah tamlik dikeun ka pamajikan geus diserahkeun ka pamajikan terserah pamajikan lantaran geus jadi milik pamajikan tutoh bere pamajikan al kiswata pakaian teh awala sitain wa saipin inna awal waktu sita awal waktu soib keayaan
cuaca beda-beda. Lamun di Eropa mah genep bulan, teu manggi panon poe genep bulan, aya panon poe di Belanda mah malah kadang 8 bulan teu manggi panon poe, kadang-kadang ngan saukur 4 bulan aya panon poe, di kutub malah panon poe. Anu normal nu normal kabagi 4 atau kabagi 3 beda jeung di daerah urang mah daerah tropis ngeunaheun. Jadi stabil urang mah panon poe 12 jam aya kadeuleu ku urang jeung karasa 12 jam deui di jero artina katutupan poe ngaranna peuting 12 jam muncul deui nu mantak urang mah bagus kulit teh nu bangsa tropis bagus Indonesia, Malaysia, termasuk Korea, termasuk India, eta teh ngeunaheun. Tapi lamun urang nyebrang ke Amerika, nyebrang ke Australia, nyebrang ke Eropa, neuleuh panon poe teh angel. Komo di Belanda angel, komo di kutub mana? Kuari mah keur carita urang we, keur carita di Arab. Di Arab genep tahun tiris ke genep tahun deui panas. Eta di Arab. Mantak tiris Madinah teh terkenal datang ka kala luar getih tiris teh. Tiris Madinah teh teh pan lamun usim tiris teu bisa make baju nu barariasa. Jadi kudu nu kandel. Nah eta kudu dipersiapkeun ketika usim tiris. Salakina wajib mangmeulikeun jaket, mangmeulikeun mantel, mangmeulikeun nu handeup-handeup. Ketika ayeuna kitu musim panas ganti meuli pakaianana nu ipis-ipis artina ulah nu kandal-kandal. Aya di daerah urang memang kieu salilana tiris, ada ge tiris ala kadar doang. Kitu panas ala kadar doang. Paling-paling ge di Bandung baheula aja kuari mah di Bandung ge panas bae sarua. Di Bandung panas, di Garut panas. Zaman kula tahun 80 hiji di Garut eta teh hayang aya panas teh hese jam 10 masih keneh ngadurukan, masih keneh siduru. Jam 10 beurang teh masih keneh nyeungeut tirunan lantaran tiris. Kabelah dieu da mah boro-boro nyeungeut tirunan peuting ge harudang mah. Jadi teu tiris kuari mah parahiangan ge sekali-sekali doang. Ngan ketika dibutuhkeun mayeula bere pakaianana awal syita. Awal waktu panas, awal waktu rendeng, tidinya lah mulai meuli pakaian anu dibutuhkeun. Ketika panas dibutuhkeun baju anu ulah terlalu kandel, ketika tiris dibutuhkeun baju anu kandel. Eta merekna urang teh kudu ti awal-awal. Ulah geus gadeudeud kakarak meuli ulah kitu. Ulah geus dibawa ka rumah sakit kudu dikatirisan, kakarak dipangmeulikeun ulah kitu. Beulikeun samemeh. Masya Allah, rapih luar biasa. Pain talifat siri bila taksirin lam tubdal, maka lamun pakaian terusak dina pertengahan sita. Awal teh kurang geus dibere, awal kebenaran pertengahan jadi rusak dipapake bae. Dipangmeulikeun baju mantel ti awal bulan kunyana dipake barang menang 15 tahun rajit eta pakaianana lantaran kunyana dipapake bae meureun nya di kumaha murun bos arawe. Tapi bila taksirin henteu lalawora kituna tetep lam tudal teu kudu diganti hiji bae geus beulikeunana. In kulna tamlikun lamun memang ngamilikeun, tapi lamun lain ngamilikeun mah hak pake doang. Cokot ganti deui. Masya Allah, ka urusan pakaian rapih dina agama teh ngaturna supaya ulah pacekcok, ulah pepegatan ku sebab ti dipangmeulikeun jaket. Jorepan kadengena. Ulah dek balik ka imah abang, kuna memang tiris ide jaket, momongan ku kakak teh dipangmeulikeun. Ulah kok kita tulas ya ulah aing pangmeulikeun jaket. Wa aing bae disimbutan geus pake samping aing teh hayang. Cenah teh make samping kos kitu mah kumaha mun kaluar. Geus ka jeung ulah kaluar kota di bedong bae geus bae. Jadi bisa tetep bae pangmeulikeun bae. Kitu datanya urusan kebutuhan daharna, urusan kebutuhan imahna, urusan kebutuhan alat bersihna, urusan kebutuhan pakaianana, ieu diatur ku agama supaya mengarah kana sakinah mawaddah jeung rahmah.
nu dipasirikeun di imah tangga teh dahar teu dipasirikeun ja aya pakaian teu dipasirikeun ja aya imah teu dipasirikeun aya kemudian kitu alat-alat imah tangga aya deuk naon deui dipasirikeun deuk naon dipasirikeun tinggal arah ibadah bae awe mah di imah bae geus bae ibadah bae geus salaki ka pabrik geus pamajikanna di imah lah gawe maca Quran kos okos awe nu kuari kan maca Quran bae tadi mana secara itu bae gawe geus bae di imah bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin terus eureun kidahar nya jam 11 kotek salat zuhur diteruskeun deui bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim jadi wali tahu wal qur'anil hakim menang terus menang seminggu tamat Quran salakina di pabrik kamajikana di imah ngurusan imah tangga dek dahar aya dek make aya segala rupa aya dek naon deui atuh tinggal maca Quran bae masyaallah kulitna jadi bersih sopan kasalaki hawa Quran atuh kadeuluna jadi ngagelisah masyaallah indah aya teh imah tangga wae aduh Gusti Allah aku ya bapak lain gitu salaki datang di pabrik Waalaikum kemana sih budak ieu heran jol bae aya nu ngabejaan di ditu nya mah di imah anu keron tuh nonton TV babarengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun padahal di imah diberikan TV 27 in wae nang mesen tage masyaallah eta mah komo geus joreja tetep aya di imah batul keur carita di imah sorangan yang nonton TV naon hartina ieu teh nungguan paeh salaki ka pabrik mun ka pabrik teh salaki ka kantor mun ka kantor teh salaki ka ladang mun ka ladang teh pamajikan ada di imah atuh dek dahar aya dek make aya dek naon bae ge aya aju di imah tau nonton TV becambeup baik itu tah ngambeyan naon itu bagus itu lamun berpikir bahwa otak mah berpikir ke arah akhirat atuh maningan maca Quran geus tageunakeun jasa tah hirup kos kitu teh dipasinikeun nikmat jasa tuh kan geunah tapi eta emang dibawa ibadah mah hese jasa ieu dibawa ibadah mah hese jasa aing ngobrol bati isuk datang ka sore wah tuh hantem-hanteman masyaallah kok malah menulis ngobrolkeun kongkorong awal mah itu tidak ada gitu aduh wah itu bagus itu coba ada emang samprekan ngomong kok gitu kamu aya baju anyar saminggu tanggeus ngobrolkeun baju bae ge masyaallah ngaji ku ngajina tapi teureun we ngomongkeun kos itu aju bae balik ngaji teh kak kapan ieu mah majikan anu aju kongkorona gede nya ada cara kita ge ulah ngaji ge soal ngaji teh saya ngaji naon emang di ditu teh itu kadenge ngaji nama cenah teh ya kula mah ribut bae di majelis dia teh nyawa itu dibahas mah naon pokona mah pamajikan mah anu pokona kongkoro bagus di potongan aya keneh cenah di ditu ge terus endek Mang Malik kan mah urang tadi teh karena teh gantung bae beteng bae aing pencet ku siapa aing aing teh di pabrik atuh siap aya kongkoro nu sok bedek ieu aing mah hukum picis we ku sia aing ieu eta ngaji teh lain ngajina nu diarahna deudeulean mata masyaallah lain kitu deh saya bae meureun maksa 7 bulan mengaji aja bae kasalakina kak tika jadi kasalaki tika jadi kacilong naon tuh ngaji nanya-nanya lain warung nu belah ditu teh ieu bonna ieu unggal minggu nyokot unggal minggu nyokot teh dibayar tak kula pangmayarkeun kula ka ditu embung isin tolong sia mah lain ngaji meureun aya di nu kos kitu macem-macem teh eta teh bare jasa aja lalaki mah tilok urusan kos kitu lalaki mah tilok urusan baju tilok urusan naon geus pokona mah lalaki mengaji ikhlas aduh ya hutang gede we ka tukang sate taeta lamun urang merengah mutar atur di imah tanggana
jadi rapih imah tangga. Geus ulah aya nu dipasieunikeun malah salakina ngomong ka pamajikan neng nya salila ku kakak ditinggalkeun ka pabrik ya dahar aya naon aya lah mendingan maca Quran bae di dinya. Aju puasa menang teu? Puasa teu naon, besi ulah ku kakak teu naon. Hebat da teu pamajikan. Hebat mah. Kudu ditanyakeun nang di mana eta pamajikan gosip nang di Gunung Karang gitu. Anak jelema anak gini. Lamun salakina mampu mayar pembantu ayo bikin ega pemajikan salah ulah gandeng gitu cokot Radian Ramadan alamat Perum Dawan Rajab diharap pulang dikarenakan orang tuanya sedang sakit kritis. Sekali lagi saudara Dian Ramadan alamat Perum Dawan Rajab diharap pulang dikarenakan orang tuanya sedang sakit kritis. Kos kitu nya di imah tangga teh supaya rapi ngeunaheun nu jelas mah urang kabehan ge nungguan pae supaya urang maot aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Geus ulah dula deuleu ka sisi kadidir salakina nu di pabrik sing tentem digawena niatna neangan apakah jang ibadah nu di kantor ge ulah kada demes korupsi geus bae niatna urang neangan apakah jang ibadah nu di ladang ge kitu keneh nu ngawarung ge kitu keneh ulah kada demes lantaran kabehan ge urang ieu ngan sakadar nungguan maot hungkul di mana geus pae kakara kaduhung annasun yamun manusia karerek iza matu di mana maot intabahu kakarak araringet horenganan ieu alam nu sabenerna mah kaduhung urang teh tah jadi urang musyawarah jeung pamajikan neng sakieu ayana ja dahar mah cukup minum cukup segala cukup yuk urang bari ibadah ka Gusti Allah ditinggalkeun ku kakak neng mendingan maca Quran kula mah teh kudu ditita deui cek nyana teh mung kurang tuh datang ka rajib Quran usia rajib dibaca tanaon lain dipidah-pidahkeun teh kana teh. Aduh, iya Pak gawe teh enak nonton film, nonton TV. Aju ngabagusan HP akibatna nyana boga hubungan lalaki nu sejen. Tek di janjian atuh ujung-ujungna ka salakina kurang harmonis kabelah dieuna mah ninggalkeun salakina. Geus teu neuleuh anak padahal anak geus aya 2-3 nafsu kapan lain deui atuh ditinggalkeun ambalaya tapi hawa nafsu masyaallah ke di mana-mana geus maot mah kaduhung kabehan kitu keneh lalaki geus aya bae lah pamajikan nu di imah geus bae ulah dula deuleu ja itu mah rada geulisan nu itu dibandingkeun jeung nu di imah ulah waka kos kitu heulana ulah waka kos kitu geus pokona mah nu di imah bae ke mun geus sugih jasa Allah teh naon begitu masalah geus sugih jasa mah atuh geus ka mobilan, geus ka imahan. Sok tah sia dikobong naon? Imah tajang sia, mobil jang sia. Manya kakak teu menang nyandung. Hah? Ayo sia. Ari ka kitu mah nyana ge daekeun ieu teu teu jam mampu ieu kakak mah teu naon nyana ge moal naon geus mampu mah. Moal kajeun kumaha ge, kuru moal naon moal pokona mah. Nyahoeun nyana ge rarasannya na salah kita emang ieu mah geus meujeuhna nyandung nyahoeun nyana ge atuh nyana ge hayangeun ka sorga ieu. Sarua riboeun nya nage sial teh kiai teh masyaallah gue teh boro-boro anu nu aya ge kanyandung mah hese bae malah meminta doana ka kiai Waalaikum kiai aya ngobrol 4 mata bae tu di dieu enti cenah mah rahasia ayo atuh rahasia mah enak doakeun salaki supaya ulah nyandung deui. Emang kono ai sana mah teu maju kalau mah rarempan kan teh.
emang kurang itu lain deui cenah kadeleuna ieu sarareungitna ya lah atuh curiga wae lain hayu ucapan ieu mah lain deui geus curiga bae masyaallah satu masalah kos gitu ieu asal di imah aya bae tentrem masalah atuh dahar dibere kendaraan dibere sare disareat deuk naon deui atuh masyaallah masuk ku pelit-pelit tapi tetep bae perasaanana hese jasanya payen mata timun pae pamajikanana dina awal sita atawa dina pertengahan sita Zaid mangmelikeun baju ka pamajikanana di awal bulan benang setengah bulan pamajikanna maot eta baju nu geus dibikeun ka pamajikanana teu meunang dicokot deui Zaid mangmelikeun mantel atawa jas ka pamajikanana dina usum tiris benang setengah bulan atawa meunang sabulan teu maot pamajikanana cokot deui baju ieu rek dijual teu meunang sakali geus dibikeun geus bae nu pamajikanana paling jadi tir kang walau lam yasumudatan padaenun mun kizae dina usim tiris teu mangmelikeun jas saeta teh termasuk hutang salakina boga hutang mangmelikeun mantel atawa jas lantaran teu dibelikeun hutang ka pamajikanana jadi hutang hendak kudu bebas-bebasan yang majikan ampura segena kunaon kakak ampura tuh ngelikeun baju patiris ya habis dituntut ke di akhirat ku gara-gara tuh ngelikeun mantel doang ke kakak kana neraka deui ampura hutang teh jadi hutang lantaran wajib mangmelikeunana ketika usim tiris wajib mangmelikeun mantel teu dipangmelikeun atuh jadi hutang geus kana jadi hutang kudu dibayar mun teu dibayar ditagih ke di akhirat masyaallah faslun al-jadidu wallahu a'lam